aya hiji wiridan keluar ti gentur begitu dihandapna sholawat zaman almarhum abah kula, zaman guru kula di Garut Kiai Muhammad Toha dihandapna aya kos kituan la ya juzu tabu bi ghairi ini akili ulah dibaca cek ulah kunaon teu ikhlas kos kitu geus aya lain deuk disebarkeun ulah make kos kitu aya deui Kang Haji Son ngarang nukil nah waktu kurakeun di Garut Kang Haji Son teh kitu kakana Kang Haji Abdul Hadi Aang Abdul Hadi bawa ke Garut kita lantaran orang Garut mencarago atuna alat teh jaga tingali teu bagus nah kurang bah meninggal piah bae imriti daripada mungkin menghadiri ribut tapi teu masalah sih dibuka tungtungna aya kos kituan dah ulah diarahan sih rapi ahli-ahli Allah ngerenyet teh urang insyaallah karimnya teh jadi hayang teh ka Allah bae dunia kurang dikumpul-kumpul waktu orang maut geus teu dibawa mending mun anak urang ingeteun ka urang sedekahan jariah jang abah urang mun hajunyana perebut bae apa nama teu ditahlilan ajan sararial pan eta kos kitu eta kos kitu jadi ketika urang nyaritakeun ahli-ahli Allah ngerenyen hate jauh namun Syekh Asnawi ngaguru zikir ka Syekh Abdul Karim ka mimiti ka Syekh Ahmad Khatib Sambas heula sama Khatib Sambas kakarak datang ka kitu Daulah Sukro nanggeus maot Syekh Ahmad Khatib Sambas kaburu maot ngan dititipkeun lamun deuk ngaguru ka Syekh Abdul Karim nyanalah anu tabakur dengan zikir ajeng guru di Mekah Syekh Asnawi caringin nuku urang sok diziarahan begitu minta ka Syekh Abdul Karim minta diteruskeun cicing bae Syekh Abdul Karim cicing bae ngaheuhan teu ngaulah teu sakali dua kali tilu kali katilu kali Syekh Abdul Karim eta bae heula nu aya wiridkeun terus supaya bagus terus jadi wirid ku Syekh Asnawi teh eta ngimpi Syekh Abdul Karim kapanggih jeung Ki Ahmad Khatib Sambas supaya Asnawi dibere ilmu thariqah anggeuskeun nu mantap dibere lah sabenerna mancan wayangan nyana beusi kabulu balik sebab nyana neuk balik ka dieu ka Indonesia jadi langsung diijazahan tamat balik ka dieu teh di wirid teh jadi wiridan la ilaha illallah teu ngeunaheun bae salat teu ngeunaheun zikir teu ngeunaheun guguru deui ka Syekh Abdul Latif Banten baheula ya Syekh Abdul Latif guru deui lah cek Syekh Abdul Latif mah kula ge teu ngeunaheun sarua ieu geus ngagurukeun tetep can ngeunaheun tamat lah tamat eta pan tarojol Syekh Abdul Karim Waalaikumsalam aya jalalikir teh sing balalan aya sungut zikir aya hate duit aya sungut zikir aya hate mulia-mulia agung-agung situ bares saya kudu guru deui ka nyaho tah guru deui teh ku Syekh Abdul Karim teh guru ka Syekh Abdul Latif teh ka nyaho tambah blon sebab guru ge blon nah ayo kan kabehan ditawajuhan deui ku Syekh Abdul Karim dilempengkeun tek begitu dilempengkeun kakak jadi zikir teh hararese
Bismillah, alhamdulillah aya ahli-ahli Allah di Banten. Zaman Syekh Asnawi caringin kabelah dieuna atuh urang nyaho paling Abuya Cidahu. Wari mah kadieuna ya ahli Golkar, ahli proposal, mun ceramah hayang kabeuli mobil Avanza, naik ke Fortuner, sapeting dipaksakeun tilu, jalain ngaji jam maksudna mah eta mah atuh. Dek eta bae lah hayang lulumayanan. Kadang-kadang ke pendopo. Oh salah, oh nu kitu atuh itu di pendopo saha. Oh nu kituan atuh di pendopo saha anu nungtun. Tungtung nama lain nungtunnya anak katungtun. Ya ahli Allah hese nya eta. Ieu di zaman kabari Gus Dur lain sambaran. Loba jelema anu anti ka Gus Dur ketika geus adu hareupan jeung Gus Dur ngan teu sujud doang. Aya sesuatu nu model di Gus Dur. Aya nu sesuatu nu hese dicaritakeun. Antat loba jasa kiai-kiai anu ngaieukeun ka Gus Dur biasa bae. Bari Gus Dur aya Habib Lutfi leuwih parah. Leuwih parah nya kadang-kadang make jaket buukna beureum. Buukna beureum nya di beureum make jaket hideung, make kacamata hideung. Woi, atuh da kajak sen meleh. Keur banyarawa aya form orang timur. Tapi kos gitu gayana. Terserah dek kumaha ge hati-hati berhadapan jeung ahli zikir, ahli Allah hati-hati. Bab kadang-kadang ya Habib Lutfi kos gitu. Kos gitu teh kahareup seminggu, 2 minggu, sebulan nya geus caritakeun anu. Bener teh. Tanpa disangka isuk-isuk yana dek hadir di urang. Masya Allah nya. Jadi orang ke geus teu kudu dibejaan sasaha urang-urang we abeh teu pati pasrek-srek teuing. Jeung daharna supaya orang bisa 3 kali. Geus ulah loba-loba ulah dibejaan saya urang bae geus dah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang nyaritakeun ahli Allah di zaman kuari aya mah aya. Ngeuk ngagulimpang bae, deuk ngagulimpang. Kamari ieu di Magelang aya Ki Hasan Mangli. Model kan bahasan Mangli. Kamodelanana kadang-kadang nyana ngobrol tadi dia jeung almarhum Abah. Teu kanyahoan naik naon bahasan Mangli teh kos kitu. Sugi-sugi we ngobrol geupeting we cenah aya bahasan Mangli ka dieu. Ci Magelang naik naon? Nyaho cenah naik naon. Ngobrol isuk-isuk tuh pentingnya nih eta ribuan ngajina bahasan Mangli nu kiai-kiai di Jawa Barat hayang nyaraho ka bahasan Mangli ngaraji itu di Magelang keistimewaanna nya mah teu make sapeker tapi sorak kadenge ka mana-mana gitulah bahasan man kadang-kadang make sapeker kumaha usimna awat bahasan Mangli tenitip naon hese ahli Allah lantaran diteropong ai kira-kira teu kuateun kumaha aya anakna masih kena ngalalampah kos di Jawa Timur masih kena aya nu keur keliling dunia musafir jadi batur mah araya keneh geus urang mah geus milu bunga bae milu resep bae aya keneh jelema-jelema anu zararuhud nu qanaah anu berpikiran dengan ka Allah doa. Kurang mah boga pasantren resep hayang loba murid ya Allah malai stiku dulu loba kumaha dikersakeun ku Gusti we aya 2 10 geus ikhlas teh ikhlas. Nah eta geus hese urang ngukur ka ahli-ahli Allah. Aju ngadoa nanya nama stilok jeung sorang. Jeung muslimin muslimat kos doakan jeung Nabi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Eta ahli-ahli Allah kos
udang penting teh lain hajung doa Gusti abdi mah yang dimajukeun bae usaha yang dimajukeun tani abdi mobil kakarak boga 2 yang 4 yang kajian deui imah kos kitu tah doa urang mah mun dibuktikeun mah isi ahli Allah mah lain kos kitu ahli Allah mah tan sok kula didongengkeun teh itu kamari mah geus ngeunaheun hajut teu ngeunaheun lantaran aya anak nu dipika ka cinta doa we ka Gusti atuh lamun anak kira-kira bakal jadi gangguan Gusti cabut mah ragag alhamdulillah alhamdulillah lantarannya anak kaganggu geus di mana dahar ge ahli Allah mah kira-kira bakal nambahan khusyuk apa teh di mana nginu bakal nambahan tenang apa teu ibadah perhitungan kos kitu ai urang asana teu seubeuh ye ieu padang leutik teuing segede kitu 3 piring lagi nya teh geus di dahar 3 amprok ke dahar oh cek urang kitu genderuwo bae teh ya Masya Allah. Tah jadi orang gitu minggu hareup urang ngahaolan Tuan Syabdul Qadir sebagai kutubul aulia nu geus teu asing deui dina mankobahna karomahna pokhara luar biasa akan aya kitab tafsir Al-Jailani anu dibongkar ku Syekh Fadil putra daripada incu daripada Tuan Syabdul Qadir adina Syekh Hafid anu aya di Patikan Roma ini baheula disekep ayeuna ternyata aya geus timbul setahun sebelum tafsir Al-Jailani aya geus didiskusikeun di berbagai universitas metode-metode na mengarahkan tasawuf setahun memeh aya kula geus dibere kitu keliping ti Jogja ti UGM jeung ti UII aya pembahasan tentang metode tafsir Al-Jailani tafsirna can aya tahun ieu eta geus pohara jasa Tuan Syekh mah aya deui kitabna Gunyah berbagai kitab-kitabna ararese kakara kuari tararimbul kitab neangan zaman almarhum Abah dek diaji jeung santri Qolaidul Jawahir ulang geus terus bae neangan ka Jawa Tengah Jawa Timur manggih-manggih aya mahasiswa di Mesir ulah minta coba tolong dilihat di Mesir aya ge matanna kaburu maot almarhumna dua rima aya teh syarahna ge lantaran aya bagusna internet melalui internet aya lah jadi kuari geus babari satu sisi internet teu bagus satu sisi teu bagus